Mustahil seseorang menjalankan agama Islam dengan seutuh-utuhnya, dengan sempurna, apabila di hatinya tidak ada rasa cinta. Itu mustahil. Mungkin orang menjalankan sesuatu, contoh sholat, menjalankan sholatnya dengan benar, tapi tak ada cinta ke Kanjeng Nabi, mustahil bisa benar kita sholat. Kenapa? Karena enak kopehna kena gaya beda ini. Enak produksi karena pembahasan serius. Karena orang yang cinta itu akan menjalankan ibadah sesuai tuntunan orang yang dicintai. Baik yang punya istri atau yang punya suami, ibu boga salaki, ibu cinta ke salaki ibu cinta ke ibu. Maka semua keinginan istri, apapun yang disukai oleh istri, menjadi juga kesukaan kita. Betul? Ayeuna pamajikanana hayang salakina eureun udud. Salakina udud wae, lebih ka batuk langsung. Terek maot. Da ududna jarum coklat. Batuk wae cek pamajikanana teh, "Pak, atuh eureun udud teh, Pak. Bapak teh ketika iraha atuh udud wae. Olok duit." Terus pabantuk wae, budak leutik keneh. Coba kumaha mun bapak mau? Ya mamah kawin deui. Cing atuh Pak eureun, udud teh Pak eureun kurangan. Karena ada rasa cinta suaminya, maka suaminya eureun eta udud jarum coklat. Ganti kesempurna. Eureun bu udud jarum coklat mah. Mantak batu, cek salakina teh ganti we mah ayeuna ku sampurna mi. Da sampurna mi mah teu ngap teuing cek ku kenyotangin heula. Cek pamajikanna teh nya meulina mah koplong. Dijembel ku. Siap, eureun udud. Ganti ududnya. Karena cinta, nyapan minimal ganti udud teu bahaya teh. Meulina mah nya kumaha engke we. 52.000 bro. Minimal kita akan mengikuti apa yang dicintai. Begini Bu, Pak Kiai, berbicara cinta, CINTA, cerita indah namun tiada arti buat anak-anak sekarang. Tapi yang ini beda lagi. Ada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang satu kitab Hubbul Khalid, cinta sejati dahsyat. Tapi lain cinta ke awewe beda deh, iya mah. Nah, cinta itu adanya di jero hati urang di dieu. Jadi beuten binis dahar. Cinta itu ada di dalam hati kita. Hati manusia mempunyai cara kerja yang tidak lazim. Perlu dipahami. Hati manusia mempunyai cara kerja yang terumum, yang tidak bisa ditiru oleh anggota tubuh manapun. Tidak bisa. Anggota tubuh manapun, mau kepala, tangan, kaki, pundak, lutut, kabeh, tidak bisa nuturkeun kahayangan, tidak bisa nuturkeun cing hati. Yang dahsyat, apabila hati sudah menentukan pilihan, semua anggota tubuh dipaksa tunduk pada keinginan hati. Yang lebih edan dari akal kita oleh Allah diberi. Akal manusia akan tunduk kepada keinginan hati, walaupun keinginan hati eta salah, tetap tunduk nurut eta. Hartos teh Ibu perlu bukti teh. Contoh ya, kopi Pak, anjing bener ente ya Allah. Ada kan bilang Alif lain Pak. Ya. Syukran siapa? Yang Alif, iya Alif. Astagfirullah, iya dia susu, masya Allah. Tadi seperti aja. Kalau sih nggak punten gue ngerasa dari bayar di kasih Ustaz. Ya Allah, kopi, susu, coba minum lah kumaha. Karunya hayang kan? Makanya kaki yuk ingin minum. Baik. Ayo datang demo alis. Contoh di dia ya di babak apa tadi? Babakan cangkret. Kayak hiji lalaki.
Ngaranna tok kali terus kayak kopi sih Pajar ayah ngaran Pajar gimana? Wah pulang ke sekolah gitu toh ini masalahnya urusannya percintaan terpantas banyak-banyak anak segenap ya Pak satunya ngarananya masalahnya aja ada gotek ceritakan ya ulang salah ngaran di sini kempesan ke ban mobil anak-anak Mail mana Mail? Ayah mana ngaran namanya? Mail kita mudah-mudahan jadi pahala yang jadi contoh ya Mail teh boboh kahiji awewe Reni ayah ada nama Reni? Nggak ada ya? Nah Mail teh boboh kahiji awewe ngaranna Mailah Mailah aduh murahnya dia tes jika dibayar susu ya hidup susu dijamin dia nanti bisa keselak kayak ngasih minum dia siapa dikenakan minum dari itu Mail dan Mailah Mail teh bogoh kadang Mailah bogoh nangis di peperekat kunaon da Mailah teh panggelisna sababakan cangkrek eta Mailah teh lamun liwat eta aki-aki ge nepi ka muih bakat ku geulis eta Mailah teh geulis luar biasa bujurna badan kemana-mana make rok pondok sukuna wudu eta Mailah bener Mailah teh nepi ka kawin mah tapi sayang seribu sayang Mailah teh pagawean teh di aplikasi micet maaf ini contoh cara kerja hati dalam hal cinta seperti ini Mailah teh terindikasi encan hari positif mah terindikasi ngamicet dah hirup mata heron baju ke aramus wae hari gimana rek rubuh HP mahal motor halus hari induklah dagang seblak Mail teh Mailah teh geus luar biasa cek tatanggana cek bapakna cek indungna Mail teh ya Allah ulah jeung eta atuh eta mah atuh cacing jauh nu kitu Mail ulah nu kitu neangan we atuh awewe teh seueur keneh di dieu teh aya si Ira geulis aya si Yedi bageur ulah jeung eta mah atuh mamah mah lamun maneh kawin jeung eta mamah mah istighfar ge sapoe 5.000 kali ulah da loba keneh awewe Mail teh gogo satu waktu Mail ke kota Sukabumi ningali Mailah dibonceng make ninja Mail teh gebek cek saha ieu lalaki tapi cek akal teh cek hate teh eta teh babaturan lain sasaha dipaksa tunduk akalna kepada keinginan satu waktu walhasil Mailah teh nyaho ieu Mail teh budak hadroh budak hadrohnya kunaon kitu siga budak kurang kitu budak hadroh da beungeut siga hadroh kelihatan bulat maksudnya akhirnya Mail teh ya ketinggali buleut sore ka mana-mana wajahnya cahayaan make kopiah make sarung rapi ka masjid tapi ieu hayang ka urang keukeuh ieu budak hayang ka urang cek si Mailah teh kieu ka si Mail teh yayang mun maneh hayang ka urang wayahna
pangmeulikeun handphone iPhone 15 Pro Max. Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Nah dia tengah bulan. Nanyakeun coba harga iPhone 25 juta. Maka mah maksakeun gawe beurang di jieun puting-puting di jieun beurang. Ya nih cara kerja hati. Dia membatas dirinya bekerja di luar batas saking hayangna mangulikeun eta handphone yang dakar ini. Teu kabeuli dalieur hargana 25 juta. Boga 5 juta mah ieu teh. Aduh, dia menang gawe setengah bulan ada boga 5 juta gitu. Selemang bulu urang ya cek mah ieu. Akhirnya mah ieu nekat. Naon dipake DP. Lanjut handphone iPhone 15 Pro Max. Sabulan aja 1,5 juta. Dibikeun ka aya ieu mandi heula ibu. Magaya. Beliku ieu handphone teh bener aya bogoh ka abdi teh nepi ka dipanggulikeun atau moal teh asa di aku. Leumpanya satenapak ibu. Menang 2 minggu gue kawin jeung batur bu. Cek mah ieu teh kehela ya urusan apa? Eta mah ieu ceuringna ge ibu. Sabulan liwat. 1,5 juta ya satahun deui. Cek batur teh, cek kolotna, cek babaturanna, cek tetanggana tuh, cek abdi ge naon. Ulah kalinya moal bener, tentu akan maneh rugi ayeuna. Nah, eta cara kerja hati. Akal sehat sudah melihat dia dibawa oleh laki-laki lain, tapi akalnya dipaksa tunduk. Dah bogoh. Terus naon? Semua anggota tubuhnya dipaksa bekerja untuk nyari duit, rek mangulikeun ieu budak awewe handphone. Si Maila seumur umur can pernah meuli handphone harga 5 juta. Meulina handphone second, benar teh ya? Lu harga 4 juta, 4 juta setengah, kenapa 5 juta? Da eungah. Iya dibikin kabatur cinta itu sama ketika kita ngaku cinta sama Rasul, minimal ibadah kita akan sama atau berusaha menyamai daripada ibadahnya Rasul, mengikuti aturan-aturan agama yang berlaku.